Sekalayak pokoknya mah. Mak, hayang diurut, Mak. Hayang diurut. Nyeri beteng itu ting kunaon mah. Udah butuh nya ka inung-inung kene. Ayo kan nyeri mah. Yang pangurutkeun. Ulah bedegong gara ka inung teh. Nya nyeri naon? Nyeri beteng. Nyeri. Coba ini teu boga wadah eta na gede minyakna ge. Tak tuh malah orang jarang geleng yang diurut ke jarang geleng. Aku udah kumaha tuh. Atuh nang karak punya naon nih. Punya sampingna tuh. Dia aing mah. Oh, cenah gobog atuh di sorangan yang nginem teh. Allahu Akbar. Cangkeng heula atuh bisi eta mah. Urutna. Tapi tuh nang kuban heula. Bebekalan samping sarung, geura ieu diurutna. Segalana hesekeun, ieu mah riweukeun ya yang diurutnya. Teu ngagubug simutna. Kenapa yang di dieu? Di aing mah mun aya deui. Lagi samping poleng. Samping sarung ge. Itu tararik gedengan uratna. Nyeri itu teh mah ting kunaon mah. Kurang ngajadog oge sok nang karat. Segala nyari. Inung beurang loba atuh cika inung beurang ka itu. Era atuh da kabatur makan duit. Sekoplok ka aing mek gratis nya. Gusti, isukan aing teh mere kuliah baru mah ribut aing keur udud oge. Kuliah ti mana? Kan ka inung mah gratis. Ka inung ka batur. Datang ngurut teh. Aing teu kacapak kulit beuteung milik kieu kadeuya. Sekoplok. Mah teu sia aja sia. Nya gratisnya muas mata sia goblok sia. Sia. Nyaduk koplok mah. Oh.